Samsudin Matahari Agama Kode kawin na Kode nya Tati Ika apa? Kode kawin Ya Itu manis. Kasih mana ya Udin? Ketawa ya. Itu lah. Duh, jajan royal jutawan lah Mang Udin Samsudin Matahari Agama Ya, di Pakom. Salam. Ya, Din ya. Salam. Udah Din ya. Kamang Udin Samsudin. Nah, Nanti nah. Berapa mana? Dasar Mang Samsudin naik permen awewe dasar. Tuh ayah awewe tuh. Wan Hunung. Aduh, bagia. Cenenu mana, Mang? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tapi sami. Hari cenenu teh putra saha teh? Putra bapakku Rapi ini. Aduh, putra bapakku Rapi. Di mana? Cikupa. Alhamdulillah Cikupa Dharma. Saurna bapakku Rapi teh gaduh pengalaman anu akhir teh kumaha. Nuju sekolah kamu bur. Nuju sekolah, gaduh rencangan, namina teh Rodia, cenah. Ya ayeuna dikawin ku Bapak Yuda, Pak Yuda nu Dharma. Oh, iya. Wi sakola, amang ka sawah cenah. Diteulem ibur nama. Itu dapat meureun ge dijemput ku Bapak Yuda nya di Pakabogoh lah ku Bapak Yuda. Wih heula ka Pasir Jati apa Pasir Bunut. Pasti teuleum teh. Heula teh teuleum teh bebeja cenah ge. Ari bebeja teh nya jadi kita bogoh ku Bapak Yuda. Ari teh sabara dinten teh wih deui ka sagara deui. Malah mah di tereangan aya nu ngawenehankeun keur mapah cenah. Mapai sawah. Mapai cai. Kana laut. Kana Waduk Dharma. Kana Waduk Dharma cenah. Terasa teuleum. Nyalet wae tos eta mah teh aya. Eta berarti Nyi Rodia teh di tikah ku Bapak Yuda kitu. Bapak Yuda cenah nu ngageuh di Waduk Dharma. Oh, ilah eta teh. Rerencangan bapakku Rapi di Rodia teh di Cikupa. Di Cikupa ya Allah ya Rabbi. Weta abah eta kalah nundutan ah. Tah mangana? Ayo naon Cep? Ya cikan baru kan pengalaman cenah ge. Aya jurid nuju marajian cau pernah kumaha rasa teh. Iya. Sok kumaha. Tah dina tonggon we Mang Herman tah. Catat we di Waduk Dharma, Heeh. Da aya naon ero? Tah aya juri kita mah kunti cenah. Heeh. Kemarajian sau tah. Astagfirullahaladzim. Kunci da marajian cau. Cuman cau da sok ngajuruk kitu. Mau sok atuh. Kumaha cenah ge eta teh di sadana. Salah teh cenah tuh. Digajal mah ceurik cenah. Eta nu au teh cauna tahan puntina. Sauna Ya Allah, cauna di sana. Jerat-jerit aku mah. Jerat-jerit di sana. Dan jika jalan mawe gitu lah. Jika mereka juru. Ya Allah ya Rabbi. Gitu. Borojol cauna teh bijil. Ya Allah ya Rabbi. Nyata teh. Malam naon. Malam Selasa sana tah. Ya Allah ya Rabbi. Aya kunti nuju marajian cau di Waduk Dharma. Aduh eta papandakan-papanana atunya. Tah kacaritakeun mah ye di Garut nah aya kampung ngaranna teh Kampung Sarkanjut. Oh, duka kumaha tah ngaranna teh Kampung Sarkanjut. Sok disebut SKJ. Tuh. Deui nya teh aya budak ngarit katalana teh si Eman. Waktu keur ngarit aya nu ngageroan, Eman ka dieu. Si Eman ngaliuk ari bak teh palebah tangka cau. Aya jalma keur candukul bari mamawa cau nangka. Eman yo ka dieu. Si Eman teh nyampurkeun wasalondo. Nyampurkeun enak narima cau. Langsung itu dateng gablok. Gabrot begitu. Tuluy ngaleungit. Itu lagi ngaleungit. Si Eman aja jadi bengok gitu tah. Eta jurig tina takal cau Eman ka dieu. Ngagablok langsung ngaleungit si Eman bengok. Ya tadi Kampung Sarkanjut Garut SKJ. Wabi di video dah. Bisa. Thank you very much. Tah
kitu tah dongeng Mang Encep Hendriana sareng rerencangan di objek wisata Waduk Dharma Kuningan, Jawa Barat. Wilujeng Katun. Permios. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.